Borok kocok stasiun TV, bobogohan urang Sunda. Borok kocok stasiun TV, barudakna urang Sunda. Apa gawe sapopoe, wah deui iwal usil. Borok kocok stasiun TV, barudakna tukang usil. Borok kocok, hayu urang gogonjakan. Buang kapusingna, piceun karungsingna, tonton terus di channel Borok Kocok Station. Neng, tuh tinggal matahari. Meni endah gitu. Kami Neng, kita akan enggak ke matahari. Nyinari setiap hari. Gampang guys ya Allah. Terus mau jadi matahari, Neng jadi naon? Neng, jadi bulan pasti. Terus Neng jadi Juliet, jadi naon? Jadi Romeo na. Terus mau Neng jadi lautan? Daratana. Terus mau jadi Tarsana, Neng jadi naon? Neng jadi monyet nak. Sama. Monyetnya monyet cantik tapi Gopal wae ya Allah. daripada gembel. Erek gembel, erek gombal oge. Jero ngapung. Kang baso, Neng kang basonya. Sok, kasar lagi pengadangnya sekalian. Itu Neng. Aduh. Susah. Din, kamu tahu nggak kuburan yang di sana, kuburan karuhan kita bersih apa kotor? Kotor pisan, Kang. Malahan mah kudu kelobaan. Harus banyak kan juga. Tapi gampang itu Madin, masalah si bersih itu. Kita bawa bensin, sapuin, jebur, pakai korek bersih itu Din. Kayaknya akar-akar tuh. Bener Din. Aduh. Din, aku mau nanya. Sekarang ini zamannya susah banget Din. Saya jualan tahu Din, dari subuh sampai sekarang Din, nggak dapat penghasilan Din, belum dapat penglaris. Makanya Kang. Bener Din. Iya Kang. Apa? Kang namun jadi dukun. Sabab jalma ayeuna mah lebih percaya ka dukun daripada ka Allah. Kata jadi dukun palsu maksudnya. Bisa Din, ide bagus itu kamu Din. Nah saya jadi dukun palsu, kamu cari mangsanya, boleh kan? Siap. Setuju sip Din. Cari Din. Siap. Wis tinggal si Puput jeung si Otoy meni romantis kieu di Facebook. Mana aja? Nya atuh ja ngaranna ge anu keur bobogohan. Emang kunaon maneh cemburu? Ya Gus da si Puput jeung saya teh pakekeuh-keuh. Pakekeuh naon ja? Ari saya mah keukeuh hayang, ari si Puput keukeuh embung. Ja, tong barah pangkat si Puput awewe. Aing ge sabenerna mah ningali maneh teh izin. Tuh, emang saduaan ya. Tugan we daekeun Anu kitu teh ngaranna teh sakit, tapi tak berdarah teh geuning. Keur naon Mang di dari ieu? Biasa we keur ngobrol Kang. Yang kedua, Iya si Aja bogoheun ka awewe, tapi awewena nu geus boga kabogoh. Gampang eta mah. Urang boga babaturan dukun pelet nu hade ising arek ku saya dianter. Tah ja geuningan aya bong bolongan, sugan we atuh maneh. Siap Kang lah. Ayo Gus anter Gus. Ayo diantar apa? Tong naik adalah senal. Cika, balik ke mana? Iya, rek ka warung, rek meuli deterjen. Ari dina rek ka mana? Iya, nah salah ke Abi, Ce. Ce Abi teh kayak diobrolin.
Oh, engkewa atunya geus balik di warungnya. Iya tuh, kalau gitu mah abi dek ngasal ke abi heula nya cing nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cing. Keur naon ininya? Tumben jam sakieu keur nangkring Dasar tebote ucing euy. Lain sabote ucing tumben jadinya jam sakieu keur nangkring biasana ge rumah wadah. Da urang mah kadeuleumpak teh naik sepeda. Astagfirullah. Lain biasana uyah kieu didinyakeun rumah wadah. Oh mau ada? Udah gampang teh nya mah. Ieu. Nya ge urang mah nganggur. Eueuh ti dituna urang kudu jejak wawe. Wah, ieu ngomong mana wae. Astagfirullahaladzim, kita tadi di pelarian aya di dieu. Itu kumaha wadah, Can? Kumaha wadah? Heeh. Aca. Sasapu enggak? Sasapu. Heeh. Ngepel geus, Can? Pel. Ngepel. Balik. Kapangi sia ngabohong teh. Balik. Basta, rasakeun, dorak ati pamajikan. Balik. Ayo, kok dukun teh. Tuh, Kang, dukuna di ditu. Jung sampeurkeun ka ditu. Oh itu nya. Nuhun Kang. Saya mah rek ka dieu lah, rek kadu mola muncang katanyakan. Ayo Gus ah. Ayo. Ya, Kang Gus. Tingali sia itu dukuna oge. Siga ai agrem. Ai agrem. Murayot. Ayo Gus ah. Balik ya. Nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Selamat. Jawab calik. Buat baunya ini kayak asmara tadi ya. Ya, hade kieu dukun apal kana maksud maneh? Iya, Bah, abi teh boga ka awewe, susuganan we atuh, Bah. Sampean punya fotonya, Kang? Iya, Bah, tapi di HP. Boleh dia. Jangannya ini, Kang. Ketiung, Bah. Berat ini, Kang. Berat ini. Berat kumaha, Bah? Ibaratkan langit sama bumi, Kang. Berat, bu. Tapi tenang, Kang. Sama saya kita bikin ringan saja. Iya, Pak. Ya kaliru, ya katipu. Anu kaliru pasti katipu. Ulang. Ya kaliru, ya katipu. Anu kaliru pasti katipu. Bagus kan ya, bantu saya itu. Ya, Bang. Nih, Kang. Nanti setengahnya sama Kang diminum teh ya. Iya. Seperempatnya lagi minumin ke cewek-ceweknya ya. Oke, Bang. Seperempatnya lagi Kang usapin ke kakinya biar lengket sama Kang. Ya, Bah, seberapa? Habu-habu beb ini nggak pernah narget Kang. Tapi biasanya Kang orang lain itu suka ngasih 300 sama saya Kang. Tapi Kang pembayarannya lewat rekening teh ya. Ya, engko saikhlas lah dukun teh. Tapi dipatok nih hargana. Iya, tapi teu boga rekening, Bah. Habu-habu tenang Kang. Saya kasih ini kode refernya ya. Bayarnya bisa di minimarket aja. Dia enggak. Ini enggak. Ya teh dukun atau Bukalapak? Ya udah, Bah. Terima kasih. Ayo, Gus. Ayo. Ayo, Bah.
Nuhun Pak Dede. Sama-sama. Semoga berhasil. Aduh, sudah dapat mangsa satu. Din, rek aya pi obrol naon? Iya cu, kan salaki saya teh tadi gawe. Ngilu gawe lah di salaki didinya. Iya apanan sarua salaki saya ge teh gawe. Tuh kumahnya cennya. Saya ge sok lieur mikiran salaki teh gawe teh. Ari malam Jumaah kudu we geura emang malam Jumaah ya naon kitu. Eta biasa we ngasubatana. Ada apa nih ibu-ibu teh? Obrolnya asa serius kieu geuning. Kabeneran geuning aya Mang Udin. Mang Udin milu gawe lah salaki saya. Nya salaki saya ge milu gawe jeung Mang Udin ya. Gini, di kerjaan saya teh udah nggak ada lowongan, tapi waktu saya lagi nganggur, saya teh nanya ke orang pintar. Alhamdulillah, saya sekarang udah dapat kerja. Oh, kumaha atunya? Din, erek nanyakeun. Hayu atuh, antar ke Mang Udinnya, Mang Udinnya. Hayu, Hayu atunya. hayu. Kamana aya Mang Udin? Tadi. Ya, mintalah cai saeutik. Apanan ieu mah cai peret, Gus. Ari mana rek peret saha? Tarik meleceh ika urang mah. Aneh mah eta mah geus boga salaki, Gus. Mana rek mere moal. Wah, Gus Wah, sia mah perdeit pentaan saeutik yang itu mere. Gus, iri beuteung hayang modal. Jaba eueuh WC deui. Tuh, di ditu aya semak-semak. Di ditu modal make kurang daguan di dieu. Itu si Bagja lompatna siga ku Daniel kereuneuh. Sia. Ku aing dijailan sia. Dipaok ku aing calanana sia disumputkeun. Bukin si aku aing. Aduh, na isi Bagja. Modal meni bau-bau kieu. Ada naon na ieu? Siga bau nangkap buruk ieu. Jemputkeun ku aing ieu. Duh, aing jeung cai paksa cai ieu ye. Ame heula. Aduh, ka mana tacalana? Buah-buah ku si Agus dijailan ieu mah disumputkeun buah-buah ieu mah. Untung aya karung. Patah. Neng, kebogaan tos lame atuh. Hayang we adik di satu Neng. Oh, yang bikis. Iya atuh. Sok atur heula. Bener. Wah, ini dibalan tuh sia. Kene neangan si Bagja anak. Aduh, saya masa kakek itu sepan pisan. Neng mah deh, Neng. Nama anaknya. Ayo ibu-ibu, ayo. Tuh ibu-ibunya. Tuh dukuna tuh. Saya mah rek balik deui nya. Rek main sonar. Sok we ka ditu nya. Mang Udin mau nya. Nya mah. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Sok ka diri ya. Habat. Calik.
Campur ekonomi ini. Nah, hanya aja jagoan berarti dukun hati cek. Ini sih gak nama. Bu ibu ini datang sama Mbak Bebek. Ada perlu apa aja? Iya mbak, kan salaki saya jeung salaki Dina teh keur nganggur. Subang atuh datang ka dia mah jadi pejabat. Ah, tong jadi pejabat. Pejabat masuk korupsi ya, jadi pengusaha atuh. Ah, tong jadi pengusaha. Pengusaha masuk nyandung. Bahayana nu penting mah geus gawe atuh. Tenang, Bu. Jangan ribut di sini ya, Bu. Dukun Mbak Bebek jadi malu. Tenang. Jadi intinya Bu ibu ini suami ibu ingin dapat pekerjaan deh. Iya, Bang. Bikin ribut saja. Ini air. Tak Bebek kasih mangsa dulu ya. Nih Bu ibu, ini air satu buat ibu, ini satu air buat ibu. Nanti kasihin airnya sama suami ibu teh ya. Ini satu lagi Bu. Naon ieu teh, Mbah? Itu alamat Bu. Nanti suami ibu tunjukin alamat itu, pergi ke sana, nanti dapat pekerjaan teh. Nyatu Mbah, nuhun nya Mbahnya. Assalamualaikum. Tunggu dulu, jangan assalamualaikum Bu. Naon deui Mbah? Tulus-pulusnya Bu. Sabaha atuh Mbah? Wah Bu, Mbah Bebek ini nggak pernah ditarget Bu, tapi orang lain biasanya ngasih 300.000 Bu. Nyangke atuh lah ditransfer kamu rekening we Mbah. Boleh Bu. Boleh. Ini nomor refile-nya Bu. Ayo tuh Cak. Mbah, nuhun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat mangsa lagi. Ibu dirajin tanya. Aduh, ibu balik ke mana? Biasa we Ja, terus aya keperluan. Aya aja nanan eta nganggo karung sagala. Apaanan supaya gaul, Bu? Ari aja terus di mana? Terus di wetan, Bu? Aja biasanya sok sareng Mang Agus, ari Mang Agusnya ka mana? Di pengker terus we, Bu. Ya Allah, kita naon? Jempan, Bu. Cika ningali tadi? Ningali saeutik. Ari gini ningali warna naon? Geus Cika ieu warna belang gara Cika. Ya eta mah atuh orai sawah. Aya balik hujan. Adi mah ya wae. Kak. Ya keluar kira inum ya. Naon ieu teh? Geus atuh ngobat tetangga pisan. Sok-sok we kira inum. Iya sekalian ya teh alamatnya engke ku bapak datangan ka itu ngarah bapak teh buru-buru menang gawe Sorangan. bareng yang Kang Ucing Yang satu lah. iya minum Nah, kunan gak mata haus atuh. Pokoknya mah minum we minum ya. Naon ieu teh ah? Bismillahirrahmanirrahim. Pokok teh. Cai naon teh neng ieu teh lah? Ieu anya ayeuna datangan ieu alamat ieu nya. Jeung Kang Adoy duaan ka ditu. Ame naon nih? Pokoknya datangan we. Nya aya gawe ieu teu nganggur wae. Sampai dagang anggur. Ieu Ai ditanya tehnya. Dasar liur. Cing. Beneran mana kita alamat ieu?
Orang mah lain dibuka ka imah Pak Camat. Tapi urang tak pamajikan urang yang alamat euy. Heeh, ieu alamat ieu. Tuh kabar itu geura yuk. Ayo cik ayo buru yuk. Capek deh, aduh. Kemarin eta jalma teh nya nu diutus ku dukun teh tanda datang wae geuning ah. Aduh, euy. Deui ngagi mah kuburan euy. Wah, sabaraha. Cek pacikan teh. Tanyakeun we cenah nu aya di dinya. Tuh kabeneran aya jelema. Hayu urang tanyakeun ah. Mang. Saya rek nanyakeun, Mang. Rek nanyakeun pagaweannya. Geningan nyaho. Nyaho atuh. Pan saya utusan dukun. Cek dukun. Tuh, bersihan heula kuburan nu itu. Kayak menang pagawean. Gitu tah. Cek dukun teh. Ya mesti lah ieu mah. Bangga ya. Ayo. Beres ngandai lah marsihan makam teh euy. Tapi gerak euy. Ka mana jelema nanya eueuh tadi teh. Nya ka mana? Wah urang katipu euy. Di mana meuli apu euy? Lain meuli apu tah mah. Wah urang katipu. Allah, bener euy. Sarua urangnya batin katipu euy. Geus eta mah kieu urang teh jelema tadi yuk. Ayo lah urang teangan yuk. Mang Edi, kumaha? Makan panggunurang bersih dan beres. Halo Din, jadi orang itu harus pintar Din, cerdas kamu Din. Siakan euy pinter euy. Ada peribahasanya gini bahasa Sunda Din. Cai herang, lauk nanang benang. Jadi orang teh kudu beres Din. Benar. Ada pisan. Baca hari kita saya hari dagang gula tahu dah ya. Oh, tahu. Besok ah, lancar dalam tahunannya. Oh, tahu. Oh, tahu. Oh, ini pada kemana? Sepi saja. Oh, tahu saja. Habu, pada kemana ini? Oh, tahu. Di beneran hampir sabulan salah kita angkau geningan nganggur sarua aja salah ki abi oge nganggur eneh nepi ka ayeuna engke mah moal percaya ka dukun nya atuh engke mah mending percaya ka Gusti Allah we nya cenah nya tak kitu pisan aya tukang tahu Din ayo urang beli tahu yuk Mang saya tahu Mang tahu teh bu tahu Mang tidak sebenarnya tahu Mang nggak dijual ini bu tahunnya bu banyak loh bakene ke dijual nih tuh pedagang teh sih mama ini tahu yang kemarin bu kira nah itu tukang tahu teh tetap hadinya nutupan